Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa patepang di sarang simkuring di channel Epa Parida. Dina dangatena simkuring bade bedar video latihan soal bahasa Sunda kelas 8. Wilujeng nyakseni. Pek pilih jawaban anu pangbenerna. Pilihan ganda. Teks pikeun soal nomor hiji nepi ka 4. Mangga perhatikan teks kawih dina layar. Soal nomor hiji, rumpaka kawih tanah Sunda teh eusina mangrupa ebrehan rasa cinta ka A. Lemah cai, B. Kabogoh, C. Indung bapa, D. Kaendahan alam. Nomor 2. Nungumbara suka betah di Tatar Sunda lantaran A. Urang Sunda balager, B. Tanahna lega, C. Tanahna subur, D. Pendudukna loba. Nomor 3. Anu dimaksud seueur pajajaran dina eta rumpaka kawih teh nyaeta A. Prabu Siliwangi, B. Anak raja, C. Sakumna urang Sunda, D. Urang Sunda baheula. 4. Urang Sunda sing toweksa. Dina kalimah di luhur aya kecap toweksa. Hartina A. Tulaten, B. Disusud terus, C. Lempang semu berat ku awak, D. Nembongkeun rasa nyaah ku cara ngalongokan atawa barang bere. Nomor 5. Nu kaasup kawih Sunda ieu dihandap. Iwal atawa kecuali A. Tanah Sunda, B. Mojang Priangan, C. Es lilin, D. Sinom. Genep. Rumpaka kawih diwangun ku dua unsur, nyaeta A. Diksi jeung wirahma, B. Rumpaka jeung kawih, C. Diksi jeung kawih, D. Rumpaka jeung nada. Kawih raket patalina jeung A. Seni sastra, B. Puisi, C. Karawitan, D. Seni. Teks pikeun soal nomor 8 nepi ka 10. Mangga perhatikeun. Na teks tadi aya kecap rajekan Dwi Murni nyaeta A. Imah-imah pabrik buruh-buruh, B. Imah-imah jelug-jeleg jalma-jalma, C. Buruh-buruh ibu-ibu ruang riung, D. Jalma-jalma ruang riung bapak-bapak. Dina teks di luhur aya kecap rajekan Dwi Reka nyaeta A. Buruh-buruh, B. Pabrik-pabrik, C. Ruang riung, D. Berang-berang. 10. Dina kecap rajekan pabrik-pabrik nu dirajek A. Sabagian, B. Sagemblengna, C. Ngang mimiti, D. Ngang tengah. 11. Kecap rajekan Dwi Purwa tina kecap balik nyaeta A. Balik-balik, B. Baralik, C. Bulak-balik, D. Babalik. 12. Ari balik sakola teh ulah titik-titik ka mana bae. Kecap rajekan anu saluyu pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta A. Luas leos, B.
bulak-balik, C. Sura seri, D. Karalang kuriling. 13. Warta nyaeta katerangan atawa beja anu ditepikeun ka A. Balarea, B. Pribadi, C. Kelompok, D. Kulawarga. 14. Eta katerangan atawa beja bisa disebut warta upama A. Ditulis ku wartawan, B. Dimuat dina media massa, C. Dikirimkeun ka media massa, D. Dibaca ku balarea. Kajadian anu bisa dijadikeun warta teh nyaeta kajadian A. Anu dianggap penting pikeun urang, B. Anu dianggap penting pikeun kulawarga urang, C. Anu dianggap penting pikeun pamingpin, D. Anu dianggap penting pikeun balarea. 16. Dina warta aya unsur-unsur anu disebut A. 5W plus 5H, B. 5W tambah hiji H, C. 5H tambah hiji W, D. W ditambah H. 17. Nu kaasup kalimah sifat nyaeta A. Rini mah bager, B. Yudi ngala jambu, C. Nu pariknik aya rebuan, D. Bu Desi nuju ngawulang di kelas 7 hiji. Anu disebut kalimah barang mah caritaannana mangrupa A. Kecap barang, B. Kecap pagawean, C. Kecap sifat, D. Kecap barang. 18. Hayang teuing kueh bugis teu bisa ngasakanana. Hayang teuing kanu geulis teu bisa ngakalanana. Sisindiran di luhur kaasup A. Paparikan, B. Rarakitan, C. Wawangsalan, D. Pupujian. 20. Kakulah nyiar kapiting kanu bala mawa ngalasuluh. Eusi tina paparikan di luhur nyaeta A. Mun urang jadi pajabat KHD ulah adigung, B. Ari bogoh tong kasemah lamun anggang sok leungiteun, C. Ulah sok liar ti peuting di sakola matak tunduh, D. Lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. 21. Sapeda maju ku mesin baji kuring meuni kotor. Wangsal tina wawangsalan di luhur nyaeta A. Kalkulator, B. Botol, C. Motor, D. Kotor. 22. Sok dipake pikeun masak kuring ngahaja rek lapor. Wangsalna nyaeta A. Motor, B. Kompor, C. Kalkulator, D. Opor. 23. Artikel mah pedaranana kudu A. Puguh entep seureuhna, B. Ngayayay, C. Istilah anu aneh, D. Global. 24. Rarangken barungkaan gunana pikeun ngawangun A. Kecap barang, B. Kecap pagawean, C. Kecap sulur, D. Kecap sifat. 25. Anu mangrupa kecap sifat nyaeta A. Kahujanan, B. Kagelisan, C. Kaulinan, D. Kakuatan. Pamirsa sakitu wae video dina danget ayeuna tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.